Para ngadangu kasahuran Nu'man, Syekh Ahmad bingah bari langsung aranjeuna arangkat ka Masjid Jami. Kasampak di eta masjid geus pinuh ku balarea nu rek nyaksenan debatan si kafir jeung Syekh Ahmad teh. Teu lila jol si kafir langsung naik kana mimbar eta masjid tuluy nyarita kieu. Saha anu rek bisa ngajawab pertanyaan kuring? Imam Nu'man ngawaler kieu. Anu bakal ngajawab pertanyaan anjeun nya jalma anu pinter. Sok rek nanyakeun naon anjeun? Si kafir ngomong kieu, budak kamari ieu nah maneh bisa ngajawab pertanyaan kuring? Pirang-pirang jalma anu galede sorbana kabeh teu bisa ngajawab pertanyaan kuring. Kabeh eleh ari maneh siga ngentengkeun kana ieu persoalan. Imam Nu'man ngawaler, Gusti Allah henteu nyimpen ilmu dina sorban, dina jubah, tapi di para ulama. Si kafir ngomong deui, jadi maneh sanggup ngajawab pertanyaan urang? Waler Imam Nu'man, insyaallah urang rek ngajawab sakabeh pertanyaan anjeun ku pitulung Gusti Allah. Si kafir mulai buka masalah, cing geura jawab ku maneh. Ari Allah teh bener aya. Waler Imam Nu'man, pang bener-benerna Gusti Allah mah aya. Cek si kafir, di mana ayana? Saur Imam Nu'man, Gusti Allah teu butuh ku tempat. Uluy cek si kafir, teu kahatiku akal piraku ari barang dihukuman aya teu puguh tempatna. Waler Imam Nu'man, ulah majar teu kaharti sabab di badan anjeun sorangan aya dalilna. Cek si kafir, naon buktina? Imam Nu'man sasauran, cing naha anjeun percaya yen di badan anjeun aya roh? Cek si kafir, percaya. Imam Nu'man, cing naha eta roh ayana dina hulu, naha dina beuteung, naha dina suku, naha dina naon? Sok jawab. Pelebah dieu si kafir bingung. Lajeng Imam Nu'man nuhunkeun susu sacangkir ka nu haladir, sarta eta susu langsung ditembongkeun ka si kafir bari naros kieu. Cing naha anjeun percaya ieu susu ngandung lemak? Cek si kafir, percaya. Imam Nu'man naros deui, cing naha eta lemak di bagian handap eta susu atawa di tengah eta susu, nah di bagian luhur eta susu? Si kafir teu bisa ngajawab. Imam Nu'man ngadawuh, roh makhluk Gusti Allah geus teu butuh ku tempat, kitu deui lemak, atuh komo Gusti Allah anu nyiptakeunana. Saterusna si kafir mere soal nu kadua bari pokna. Naha memeh Gusti Allah aya naon jeung saenggeus Allah aya naon? Imam Nu'man ngawaler, memeh Gusti Allah eueuh naon-naon saenggeus Allah eueuh naon-naon. Si kafir ngabantah, teu kaharti ku akal lamun hiji barang wujud bari memehna eueuh naon-naon kitu deui saenggeusna. Imam Nu'man ngawaler, ulah majar teu kaharti, di awak anjeun sorangan aya dalilna. Cek si kafir, naon buktina? Imam Nu'man ngawaler, cing memeh jempol anjeun aya naon? Tuluy sanggeus cinggil anjeun aya naon? Cek si kafir, naon-naon? Imam Nu'man ngadawuh, atuh heueuh naha anjeun make nyebut teu kaharti sagala? Si kafir ngomong deui bari dina hatena geus ngarasa soak. Aya hiji deui masalah, cing geura jawab ku anjeun. Jawab Imam Nu'man, insyaallah ku kuring rek dijawab. Sok sarajan satolombong. Pok si kafir nanya, cing ayeuna Allah keur kumaha? Saur Imam Nu'man, anjeun mah tibalik, lamun pertanyaan kieu kuring kudu naek kana mimbar anjeun dihandap. Kakara ku kuring bakal dijawab. Cek si kafir, nya beunang, sok maneh geura naek kana mimbar kuring dihandap. Bari si kafir turun tina mimbar. Tuluy Imam Nu'man naek kana mimbar. Tuluy malik nanya Imam Nu'man ka si kafir kieu, sok geura balikeun deui nanya model tadi. Si kafir nanya, ayeuna Allah keur kumaha? Imam Nu'man ngawaler, di antara padelmelan Allah ayeuna nyaeta keur ngaragrakeun darajat atau harkat jalma batal model anjeun diturunkeun ku Gusti Allah tina mimbar ka handap, jeung keur ngangkat harkat jeung darajat jalma model kuring ditaekkeun ti handap ka luhur mimbar. Harita keneh si kafir balik ka lemburna bari teu permisi acan, bari beungeutna pias eueuh getihan. Difaham tina eta hikayat ku urang kapaham yen Gusti Allah teh teu butuh ku tempat, moal kahontal ku akal urang lamun urang mikiran zatna Gusti Allah.
Tapi ulah dipaham tina jawaban Imam Nu'man tadi yen roh atawa nyawa anu aya dina badan urang teu dina sirah, teu dina beuteung, teu dina suku, tapi pasti ayana dina sakujur badan urang. Ulah dipaham yen Gusti Allah wujud di sakabeh ieu alam campur jeung sakabeh alam eta ulah. Jawaban Imam Nu'man tadi ngan saukur pikeun ngarubuhkeun hujah eta si kafir teh. Itu deui lemak nu aya dina jero susu eta campur. Ari Gusti Allah mah teu campur jeung makhluk, teu bareng jeung makhluk. Ari dalilna ciri atawa bukti yen Allah teh wujud kieu di antarana. Ari alam teh anyar, ari naon bae anu anyar teh butuh kanu nganyarkeun atawa anu ngadamel. Mangka ari alam teh pasti kudu aya anu ngadamelna nyaeta Gusti Allah. Ari ngadamelna Gusti Allah kana alam lain dipaham tina eta susunan atau eta kias, tapi tina kitab suci nyaeta ayat suci Al-Qur'an anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi. Sareng Kanjeng Nabi teh pasti kana benerna sakumaha anu bakal dibahas dina sifat anu wajib di para rasul.